Tanya Berat deh. alhamdulillah sepuluh Meser sebelah. Mang Baso. panggil dewa aja zaman ieu Hai calon sebelah. naon Abi hoyong sebelah. Kayak nama. Dari calon baso nama kalah ke sebelah. lieur aya nama dagang mending dagang seblak wae aya pelanggan nu hiji nu musingkeun jadi mending kana dagang seblak wae aya nama Oh Mang. Abi ayeuna bade meser sebelah hiji. Lamun raos Abi bakal jadi pelanggan setia meser sebelah Kak Mang. sebenarnya mana aja aing tadi langganan kuno kieu teh tungguan ini nya dijieun sakedeung ya udah mau cenah Enggak. ya hei geus beres Sabar Mang. 10.000 10.000. Nah Mang, teu misalna 15.000 atau 20.000 gitu Mang. hah aing oh pan geus biasa ngajual 10.000 di dieu mah minta 15.000 10.000 murah Nya Mang, coba lamun Mang ieu samangkok nangical 15.000 atau 20.000, beuneu Mang teh gacang beunghar. Heran. Kumaha pamikiranna si Mang mah. Coba Mang, icalna 15.000. aing genan giliran meuli aya kene nyawa dia mah 10 we bayar 10.000 bilagenan murah ieu mah Ah, Iya, asal. mau nggak Mang? 10.000 mah, mana we teh 15.000. Jantan Mang ah. Lamun 15.000, wabi bade dibayar. nah kumaha jalma teh dibere murah-murahna ieu teh 10.000 bilagenan Abi mah hoyong 15.000, ambek Mang teh gacang beunghar. Lieur, kumaha pamikiranna si Mang mah. Heran. Teu janten ah Mang. aing geus naon jama ieu mah sia nu lieur datang-datang ka dieu ku aing geus bere harga murah 10.000 minta 15.000 aing cek aing itu di mana ah pusingkeun wae akeh eta mah ieu kumaha ieu Anja. Mas, mangkokna ada di kubah Oh, kalau saya, abi mang saha. abi tukang maso Oh, lu nanti kan meser. mohon Jadi ada canak. bari canak bari di kubahan taseur pesen deui Oh, punten atunya. mohon Masuk kemana sorangan? mohon atus entos ya tadinya Hah? atus entos Angke pakai BPJS lah. Hak. aduh kowe pegawai ngapi ya makan lagi anjing jama eta mah jeung Mang Baso. Terus di mana Mang? geus nyokot mangkok di ditu tuh saya nu meuli baso Emang Mang, rodana disimpen di mana? di ditu rodana mah dituna di ditu tuh Ya, Mang. Mang rodana di ditu. Anu meserna di dieu. Kumaha pamikiran Mang. Nah, kunaon lain nu meserna? Canda kecaket roda Mang. Deuten Mang teh teu kedah capek-capek nyenak pangkok ka dieu tebih-tebih. maksudnya pemikiran aku mah Nya heran ku pamikiran si Mang. Lieur. terus jadi heran aku mah kapan gerobaknya di ditu jalmana pesenna di dieu ku aing dianterkeun ka dieu Ye, candak anu meserna kacaket gerobak Mang supados Mang teu kedah capek ngang ngiki ka dieu. kan jalmana geunana yang ngendahna di dinya nah kumaha Ye, Mang. Uhun, ku Mang teh lobi. Akang abi calana di ditu. Mangga, ye. Di ditu we mamna. Ngarah abi teu capek. Diajar babelegu kan. Heran kumaha Lah nyebutkeun pemikiran belegu geuningan aku mah. Nu dagang aing, nu nganterkeun aing. Ka di dinya nu riweuh geuningan. Nah, amak Mang abi mah mun ngawartosan. Kunaon anu meserna lain candak we kacaket roda Mang supados Mang teu capek ngikikna. Kan jalmina tadi tos ka ditu. Uhun. Hoyong tuangna dipali ditu, nya ku abi dianterkeun ka ditu. Tuh, komo jaminan tos ka ditu. Pesen di ditu. Kumang teh. Tos we mamna di dieu. Yarah abi teu capek nyana ka ditu. Ih, kalau sok pikir kumang. Coba mun jaminan piwarang. Mang, Akang, Teteh, upami nu meserna istri. Di dieu mamna. Supados abi teu kedah nyana ka ditu. Heran aing kumaha pamikiran itu Kang Baso. Nah aing kudu kumaha tuh ngajelaskeun nya. Jeung unggal panggil we aing jalma ieu aing teh di mana aing. Lieur sih Mang mah. Iya nu lieur. Ningali pemandangan anu enakeun nya. Enak betan yang di dia atuh bikin rumah ieu di dia Rumah di mana sok kapan hiburan lagi.
gratis kan di ulinten di dia ku Pak Haji Kan Abun. rezeki mang teh apa-apa sepi tinggi Pemandangan enak, coban penginapan enak, aya kebun durian di dieu nya. Wah, mantap ya. Kan kadurian ieu mah. Benar. Semangat kerja. Iya, pokona mah doa Sudah we menang pila kos kieu Iraha teh nya. enaknya. Mandi enak. Sanyari. Coba piuna halus pisan deui. Sa, yuk. Saha ieu ah? Hei. Abcuk alhamdulillah ya duitan. Selami di dia. Karek. Nah, Neng, nginep di pila. Nya tuh ieu nginep di pila jeung si Aa. Nah, tos di sana ka mana wae? Tos ka kebun durian, tos ngamam durian. Kayak mulang kayak nginep durian neng mah nya. Terus tos di dia teh bade ka mana tadi? Duh, aku masih aya biek ieu ngaya pila. Imbungannya da anak. Orang masih aman the best internasional. Padahal ke bintang utang kena bayar. Ya. Lo kamari hutang lunas ya? Hah? Bener. Sawak daripada kau yang menjaga ke pamajikan. Mun ayah mah aing balik dah. Mun ayah mah enggak. Sawak daripada kau yang menjaga. Eta teh. Kumaha kana non gocap? Eta ge mah kuduan teh. Pade. Ai kamari hutang nu kasari. Pak, nih. Iya. Utang ada duit. Oh, ente ketan tos dibayar kamari. Bayar kemari. Ada duit utang ulah utang ali neng. Tuh. Pade. Ai Kita ada. Tetanggi di ditu di lembur. Pade. Ai kamari eta ini. Ya penginapan kamari ini. Namun. Kalau satunya. Namun. Belum bisanya. Hah? Sing janten jeung nu ieu nya. Kana sagala rupa, aslinya. Kana sagala rupa, kana kapol ieu mah. Ini tutang ngarit-ngarit dae kan pisan ieu mah. Bagur emang nama the best internasional. Bagur. Nya. Ya, mane ieu man ngan cepenya. Hayang salamet pisan mah teu tembus ka pamajikan yang budak. Mun eta mah teepkeun wae itu mah mah. Anjing. Nah. Ulah ibu. Kira kembali. Heeh katanya. Ayo mare. Ci. Ieu hayu ayu. Ieu naon deui? Aing teh pura 50.000 aing tuh jeung buka sekolah guru daripada ku aing bijak ka anak. Cik gerak balik cik. Cik balik. Iji ka si Isal. Cik balik. Cik. Biasalah barudak itu gini tetanggi. Hayu ya ada. Hayu. Adi itu deui Bang Anu deui. Hei. Ngopi. Hujan. Ngopi.